Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Muhammad Hilmi Yakut Elfiki. Abdi ti kelas 10-12 bade nampilkeun biantara anu temana sentimental, anu judulna maotna anu dipika cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakumaha urang terang dinten ieu urang sadayana dikumpulkan ku Gusti dina hiji kaayaan nu pinuh ku duka. Salah sahiji jalma nu urang pika cinta, nu tos janten bagian penting dina kahirupan urang, parantos dipundut ku Nu Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teu aya kecap nu sanggup ngagambarkeun kumaha hate ieu karasa. Lir taya daya, tapi salaku jalma nu percaya ka takdir, urang kedah narima ieu sadayana kalayan ikhlas. Anjeunna teh lain wungkul rerencangan, tapi oge parantos janten panutan, jalma nu bager, nu satia, nu salawasna aya pikeun batur, laku lampahna, kasabaranana, jeung kahadean hatena bakal salawasna kapendem dina hate urang. Mugia sagala amal ibadahna ditampi ku Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalepatanana dihampura, rohna ditampi di tempat nu pangmulyana, sareng kulawargana dipasihan kasabaran. Hatur nuhun kasadayana nu parantos nyayogikeun waktos kanggo samping ngadoakeun sarta mere pangrojong ka kulawarga nu ditinggalkeun. Mugia urang sadaya tiasa nyokot hikmah tina musibah ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakitu biantara sim kuring, hapunten bila aya kakirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.